Sebelum menonton, jangan lupa ya subscribe dan klik loncengnya juga, dan like, komen, dan share. Salam admin, TV Aswaja Dakwah. Selamat menonton. Non pertamax pertaubatan yang maksimal di bulan premium makan dan minum, sholat tetap lancar. Pertama pertaubatan yang maksimal, insya Allah di akhir Ramadan kita mendapatkan bensin. Non bensin benar, surga itu indah. Amin. Lamun di bibit aku surga, amin. Aneh ulang di rumah diajakan ke surga teh eta teh doa dasar tengen lamun batur ngadoa dijawab iya wae sing panjang umur sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Jadi balik deui hitan teh ibadah jangan nyampurnakeun ibadah bisa jadi wajib hukumna nyunatan, sabab nyunatan budak lain ngagugurkeun kewajiban, tapi arek nyampurnakeun ibadah salatna supaya rapih, sabab salat sahna kudu suci tina hadas leutik. Sedangkan hadas leutik di mana geus kahampangan, lamun geus disunatan gampang nyucikeunna, beda jeung budak nu can disundatan. Dikhawatirkan dina jero kulit nu can disundat, can ditek-tek aya caiki nu nyangtung. Makana ulama fikih nu apik mah lamun budak leutik can disunatan ulah waka dibawa ka masjid, bisin teu taliti indungna. Budak kiih ngompol ngan ukur di kumah luarna wungkul, disucikeun luarna wungkul, henteu dibelelkeun, diganti calana anyar, digandong ku bapana, maka caiki nu di jero kulit rembes tembus kana baju bapana nu rek dipake ibadah. Maka hukum nyunatan bisa jadi wajib sabab arek nitah sholat intina eta hiji aya ibadah nyeri nyaeta di sundatan, nyeri kitu asep di sunatan nyeri buktina naon kapok hayang deui da atuh lamun di sunatan nikmat meureunana mangeman katagihan cek mangeman inget bara di sunatan nikmat isukan mah nekat ek di sunatan deui beak atau di ujung teka bagian profil nih wungkul untung nyeri ya iya nyeri ayo nama budak teh nyerian asep disunatan maka dipoto segala rupa. Ayo nama geus modern beda jeung baheula nyunatan, ayo nama geus pake dokter sunat maka disuntik heula. Baheula mah zaman urang eueuh suntik Pak, bener teu? Nu sok nyunatan teh ngaranna teh naon? Bengkong, budak ngajebeng meh ngarongkong. Men tewak budak rejeng serem aing baheula. Sok inget kata tangga, inget baheula tatangga rek disunatan geus disampingan ku bapana di ais rek dipangku rek disunatan bapana hayang kiih budak teh disimpen heula decakeun jang cicing heula nya abah rek kieu heula nya bapana ka WC budak mah kabur atuh indungna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar luncat di WC udah anakna poho kana calana bapana udah anakna bari mama teh samping digulung-gulung ngai calana teh dipake deui da sieun budak jauh manten budak nangis beunang langsung ditewak ku bapana dilahun. Bengkong datang, bengkong nangis kolot pikun salah ngodok samping ngari kiai mah geus ngariung da baheula mah nyunatan teh isuk-isuk kareupeun imah diriung ku kiai tatangga dararatang marhaba ceuk kiai dabah kawitan ieu shalawatna mangga kiai bisi kabur deui ieu budak ger kiai shalawat ya nabi salam alaika goak bapana nu gogoakan bengkong salah ngodok
samping. Kiai mah nya husnudon we alus sangka. Oh, tandanya ke anak disunatan bapak nu gogoakan ngan lila-lila teu ngarti. Ayeuna teh geus surat ajret ieu budak nu disunatan teu ceurik malah seserian budakna nu makin adug-adugan bapana kanyawana geus beres padok teu kanana ragrag mau geblug gede kobra kapencit amit-amit bengkong nawe teu boga perasaan teu mampu ngabedakeun mana cacing mana komodo fatal akibatna eta nyeri disunatan tapi saksadejan nyeri rek nyampurnakeun ibadah. Hiji, dua aya ibadah dibarengan ku capek naon haji umroh capek mudah-mudahan mangeman diucum sing nasib bisa haji bisa umroh panganten ya hati Yuni sing nasib nu hadir kabeh di dieu can nasib sing bisa narasib hayang ke Mekah hayang haji umroh hayang geus daftar nancan rek sanu mawa atuh pantes teu ini teu daftaranana eueuh daftar tapi saya bidati tadi di mana-mana iya we daftar ngeunah Asep ngomong mah daftar kan make duit eueuh nu gratis aya daftar gratis daftar ka Allah heula dirasa geus salat lamun bener hirup masih kena butuh ku Allah barang penta ka Allah sabab Allah teu bosen dipentaan ku urang mah hirup siga teu butuh ku Allah jarang barang penta ka Allah assalamualaikum gajleng leungit eueuh butuh teu ku Allah lamun butuh menta ka Allah tiap bada salat boro-boro menta sorangan dipamentakeun ku imam ge di masjid meni hese dengan peserta amin bener susah padahal Allah teu bosan dipenta ku urang bener teh sing rajin barang penta ka Allah nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar maaf bener teh buktina teh saeutik jelema beunghar teu nasib-nasib teh saeutik kajadian jelema lieur eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore ceuk paribasana loba nu geus bisa nasib haji umroh ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun nu penting ulah putus asa tina rahmatna Gusti Allah eta nu penting mah tetangga kuring salah kipar majikan geus jadi haji ayeuna 2017 bisa nasib cek kuring hebat Kang ngajual sawah jang ongkos teu boga sawah Kang Haji ngajual kebon teu boga eta ongkos duaan jeung seeuceut ti mana eta alhamdulillah syariatna boga budak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki dengekeun heula atuh dikawin ku aki soreng aki-akina bos limbah beunghar jadi diberangkatkeun ta indung bapana geus jadi haji nasibna nu mahal da cek batur mah moal mungkin bisa berangkat di mana atuh ongkosna tapi pikeun Allah mah gampileun mere nasibna benar hayang ka ditu hayang pikeun budak aki-aki teu mumpung loba ieu ka Mekah henteu anak sia ruksak sing rajin menta ka Gusti Allah jalan rezeki nanti mana bae sing digampangkeun amin komo bari pentana rajin tengah peuting batur sararet tibra urang mah udang curhat we jeung Allah hebat tengah peuting barang penta ka Allah pasok bapak hudang lalaki mah jarang awewe bener yakin bener Bu pangrajinna hudang tengah peuting awewe ka mana Ibu ka cai dicai ngadon kiih geus kiih jorok ngisang cebok geus kiih sare deui dengan ngaliwat barauhang seur orang ngisang si bener ngomong masih bener udang tengah peuting kacai dicai ngadon ki geus kiih ngisang geus ngisang calana pake deui masya Allah hari urang deui tara ngisang tara make calana ya amit-amit sing bener aing ngobrol teh make deui calana geus make calana lempang ka kamar esar kees di WC geus teu bener bawa ngobrolna awewe ya geus teu ceuk udah
hayang tengah penting wudu amparkeun sajadah di tengah imah atau di kamar salat 2 rakaat minta ke Allah curhat tong putus asa tina rahmatna Gusti Allah. Dan eta haji umroh teh kategori ibadah capeknya asep capek ongkosna mahal resiko lagi nyawa teh capek kumaha sok toab ngurilingan Ka'bah anu sajam 2 jam teu saeutik nu keur toab maot jamaah sababiah teu kuat fisikna gubrek katincak kalayak encan ngarepan sa'i Safa Marwah teh 400 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki teu saeutik nu namru jamaah haji fisik dibutuhkeun ongkos bari mahal ngan aneh sok sanajan capek haji umroh ongkos mahal resikonya nyawa aneh eueuh nu kapok balik tadi tuh make hayang ka ditu deui sok taros ka haji bu haji anu geus ngalaman ka ditu pasti hayang ka ditu deui naon sababna aya kanikmatan batin karak neuteup Masjidil Haram na geus nikmat neuteup Ka'bah geus nikmat nu biasana dina TV dina foto dina gambar trek aya hareupeun teu saeutik jamaah Indonesia nu careurik asup ka masjid kamari kuring keur umroh lagi gireun aki-aki jamaah mewek teh hayo disangka wiridan kuning mewek kunaon bah obat dosa biasa we atuh angge lomba yang haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun udah kakarak manehna disangka hotel ini Masjid Haram mikir ngagoak aki-aki banyak kali bejaan paling itu mungkin ngariweuhkeun siap-siap tuh ayo masjid adzan manten maghrib ya ameh kabagian di jero masjid ningali Ka'bah ayo bro leuwih ngabimbing TK aing nu kabayangkeun coba mun aki-aki pingsan aing ngagandong-gandong dihibur langsung siap angkatkan kaki asup masjid adzan Allahu Akbar Allahu Akbar kelebung adzan aki-aki keur ceurik langsung repeh ngadenge adzan ayo ruas kunaon bah RCTI meureunnan aing ngadenge adzan kitu di imahna ari magrib na TV bah ieu mah asli Mekah RCTI ge ti dieu meunang ngarekam untung aing teh nyebut oke aya we aki-aki teh berkomat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah jemaah mulai nararangtung imam ngagoak di harapan Ka'bah wa tadiru subuhakum luruskan saf luruskan jajarannya rapih bener emang gitu supir bertanggung jawab ke penumpang ulah langsung wae ngalayak gas deleheula penumpang geus rapih encan iya mah penumpang bungkak bengkok jajaran Allah hai sia mikirkeun sorangan imam yang bertanggung jawab nengok dulu ke belakang luruskan barisannya safnya isi yang kosong yang belakang coba ke depan gitu iya mah penumpang karek naik sabelah sukuna terus cengkang pakai tata krama
Sebab keutamaan dari sholat berjamaah meluruskan barisan dan pemimpinnya harus memberitahu kepada jemaahnya. Ngomandoan hebat dan nikmat batin karasa nikmat kak sampai ngadadak leungit ongkos mahal ngadadak poho padahal resikonya nyawa eta. Maka narek nganterkeun ka Mekah sedihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maot bener teh. Sok aya narek ka Mekah make pakaian bodas-bodas nu maot bodas kain kafan norek ke Mekah di dalatangan halal bihalal nu maot didatangan dilayat bener tuh norek ke Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan norek ke Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun norek ke Mekah naik pesawat nu maot naik pasaran dan itu pesawat pribadi pasaran Airlines norek ke Mekah naik pesawat nu nganterkeun nu maot naik pasar nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar ka Mekah na nu nganterkeun mayit milu naik pasaran henteu da sarieuna sok teu percaya da eta mah pesawat paling seram di dunia adalah pasaran ulah lurah kiai ge sieun teu percaya coba isukan aya ustad liwat rejeng gotong taksa asupkeun kana pasaran bejat pasaran dileyak ku ustad sieun ustad ge naik eta mah sabab pasaran kategori kendaraan paling seram di dunia bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik nu kadua pasaran serem bukti nu kadua nu pernah naik pasaran san pernah gagal maot wae maka ulah nu katilu pasaran serem bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna sabab turun tina pasaran langsung mebres kana liang naon liang kubur liang lahat makana atuh euy ulah kajongjonan teh sia teh hirup nepi ka mung sujud ka Allah pan urang mah hirup teu jauh ti liang teu jauh ti liang da urang mah ka mana-mana mamawa da buktina dina awak urang mah loba pake kata Allah nu ngahirupkeun urang syariatna urang bijil tina ya banting tulang bapak-bapak neangan duit ka ditu ka dieu nepi ka korban salat korban ngaji korban ibadah syariatna ngabelaan astagfirullahaladzim bebeakan urang Ajroil datang ngejemput urang maot garana atuh asup deui kana bahkan bapak-bapak balik ngaji ti dieu engke peuting di imah rek neangan liang panto imah kira ku salaki ece balik ka imah naik kenteng rek nanaonan jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju liang hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain mirip jalaman mereka Mekah sedih urang ditinggalkan asarek ditinggalkan kuno maut makanya mudah-mudahan baik nu can narasib sing narasib bisa haji bisa umrah ibadah haji ibadah capek umrah ibadah capek tapi sok sadajan capek nu kapok pasti hayang ka ditu deui sing narasib nu katilu aya kategori ibadah dibarengan ku nikmat langsung naon nikah yuni hadi nikah teh ibadah nikmat cocok jeung kalimatna nikah N-I-K-A-H enna nikmat ina istuning kana karasa ana aduh ana hanet nyari kumat dan nikmat jadi pengantin geus geulis digelis-gelis geus kasep di kasep disandingkan di kursi pelaminan nu tadina haram ngadeuketan geus ijab qabul dihalalkeun jadi halal nyekel oge ngadak manja pengantin teu atul ge hayang digaro disindir kudu qasidah pakai lagu jang pengantin duhai senangnya pengantin baru kemana ya backing vokal teh ada rumah duduk bersanding bersandang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru
aya teu qasidah eta aya teu qasidah baheula malin qasidah lain baheula manaon ibu-ibu nu sok mararen alat tegeleudeg geuning baruleun marawis mah ayeuna baheula naon kitimpling zaman jadul baheula kuring keur leutik sok lalajo pukulan dia variasi baheula mengompak brung brung tak brung tak kitu we timimiti nepi ka geus lagu teh jauh tiadana dan tak baheula anu nyanyina teh bi ipah anu kecerekna teh bi eta ini bare kokotna da kecerekna tina beusi lagu teh tiadana jeung hamawi yamis mis na baheula ai sok ngadenge keur leutik baheula lalajo leungit kitimpling datang rebana kasidah almanar tasik mulai aya variasi pukulan tilu poe aing latihan eta muncrat aing nakol leungit rebana datang cerawis kok mah geuning geus kolot di dieu mah barudak aing latihan di imah alat lalutik barueun sadaek-daek nakol mun kadenge ka mana-mana opak ay gemblong emping jujur kadengena teh opak ay gemblong emping jujur merenang barudak latihan di imah sok nuan kuring balik carama muka mobil sok aya kardus dina kardus teh berkat di panitia aya opak biasana aya emping aya cucur aya bolu aya ecau biasana da eta mah geus jadi kabiasaan panitia teh sok mere berkat biasa lamun di dia tuh biasa gitu eman ulang-ulang pernah aing ngalaman balik ceramah aing teu diberenan naon jauh datang ka imah jadi ribut aing jeung pamajikan curiga aing lengo cek pamajikan geus jalan-jalannya ceramah neng ceramah geuning teu mah berkat panitiana pohon kurang kumaha aing ngajelaskeun geus mah capek datang ka imah ribut di pamajikan makana ti harita jadi peringatan daripada aing balik ceramah capek teu mau berkat ribut di imah jeung pamajikan mending ribut jeung seman pokoknya mah demi kardus cek mang eman geus disiapkeun haji cek oh nuhun eman nuhun thank you very much kadang-kadang gara-gara berkat ustad sok kasalahkeun bener eta serius datang ini di imah di sore keneh macet di jalan datang jam 10:30 kalau kasih rajaban kamari sedangkan mobil tuh bisa asup itu nggak di jalan mapai gelengan sawah si orang di lokasi karak sambutan lurah orang yang udah diduk sih nges ditinggalkan bulu budak darali mawa berkat rajaban amplok di gelengan sawah budak bunga rajaban menang jomet menang berkat
solawatan budak saja jalan ambrok jeung aing di tengah sawah jeung budak sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kalgening saeutik merenan dileg-deleg ustad astagfirullah goblok tak budak tah aing ceramah ngican geus dipitnah leg-leg berkat dicir tak budak kadeu ayeuna Pak Haji ayeuna saya eta selawat sing bener ayo tadi bener silah teungeunah nyen fitnah sia hoak eta hoak berkat seutik dileg-leg ustad naon maksudna nya ustad mah sok panglobana wae Pak Haji beda gawena jeung sia hayang akur wae budak teh ya beda ya Allah bo lain tujuan orang eta mah orang datang ke lain hayang berkat lain tapi hayang hayang jadi amal soleh bener deh sebab kuring jauh-jauh di mana-mana kadang-kadang ibu sok ayo ini ke pengajian jauh-jauh pan hayang menang amal bener deh nah kuring jauh-jauh ceramah mapai lemur unggal peting jauh-jauh termasuk kan dia hayang menang amal amplop bisa dibeli jalan Pak amal ameh balik ceramah kuring mawa doa iya amit-amit orang dia mitah nih jauh-jauh datang ke dia supaya menang amal balik ke dia bawa doa tah teman berjamaah lain sekali sing jadi doa orang dijauh kejauhan oke jadi doa geus jadi dulur mas saling doakeun bener dah atau orang dia di mana kuring balik didoakan sehingga rampang rizki usahana anak nuker marasantren sehingga hasil ilmu nu manfaat sinjara di ulama sinjara di kiai amin ya Allah ya Rabbal alamin jadi ibadah nikah teh ibadah nikmat asep nikmat rekumat nikmat jadi pengantin bagaikan derajat dan permaisuri sehari jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong ya meningar ini ke tengah peting ay digandong ke edot di kamar ke dapur hayang kacai wandong cek edot bungkus langsung sok jeung panganten mah yang digagandong dilaksanakeun tapi coba-coba di ujung ngarengik tengah peuting yang digandong ku Mang Eman di dapur ka kamar dilaksanakeun moal di dapur kana dibebeutkeun itu Mang Eman kolot-kolot terus teuing ngagandong induk siap urang ieu Eman meuni kejem jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar sulit ciwitan edot diciwit ke Yoni tapi ka boleh cek ketihan moal ngambek moal malah manja eta pengantin lalaki ngadadak cadel diciwitan teh lain ngambek kalakah ngasongkeun deui leungeun ubit agi ingat pengantin di mana-mana sok ngadadak marondokan letah nate pengantin lalaki ka warung balik telat eta cek pengantin awewe bari manja anak aeti bahasa Arab lain meni anak aeti itu maksudnya mah kamana wae sih atuh pengantin lalaki jadi kababawa cadel etel oko meser rokok meni etel oko cek pengantin lalaki nanti maksudnya mah naon sih pengantin awewe makin manja bari nuyun lalaki nak ka kamar bari cadel deui ngomong manja ayo enten agentit pengantin lalaki pusing ieu bahasa planet mana itu ngarti nah sate ngomong kentan agentit ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge bebe jadi gero sok ayo incung di ujung
teu bujal udangkeun Mang Eman tengah peuting keur kerek bapana hudang cek mana langsung ngadang gue pan isuk aing kudu indit gawe ya teu bujal garoan digaro mah ku Mang Eman digaro nganti luhur nikah adalah nikmat cocok jeung kalimat nikahun nun kaf alif ha nun di mustaqula makana kalimat ni'matum minallah nikmat ti Gusti hadi edot usaha Yuni Sri Wahyuni setiap datang nikmat ingat peringatan Allah gancang jawab kusyukur wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wallahu a'lam bimuradih. Allah mere peringatan di ayat 2 pelajaran di Allah diasongkeun ka urang hiji janji Allah, 2 ancaman Allah. Mana janji Allah? Lamun anjeun syukur kana nikmat kaula pasti bakal ditambah eta nikmat. Nu kadua ancaman lamun anjeun kufur kana nikmat kaula adab kaula siksa kaula kacudak peurihna. Ayeuna lamun rek nafakuran ka negara urang maaf mengkol seeutik kunaon teureun-eureun loba musibah tsunami bisa terjadi longsor banjir di mana-mana gunung sing meledak berarti iya bencana loba teh kusabab di Indonesia geus loba jelema kukur geus loba jelema teh syukur kana nikmatna Gusti Allah ece punten kuayana syukuran ieu pangajian mudah-mudahan leles desa Jagabita sing diraksa dijauhkeun tina balahi amin sabab masih kena aya jelema nu daek syukuran kana nikmatna Gusti Allah lain teu mampuheun Mang Eman ngayakeun jaipong di dieu kabayar ku Mang Eman